Ari rukun Islam eta aya 5, eta nurutkeun kitab sapinana karangan Salim bin Al-Khudrami anu madhabna teh Imam Syafi'i. Ari rukun anu nomer kahiji nyaeta nyaksian ku eta si jalma kana yen teu aya deui pangeran salian Gusti Allah nu sifat Rahman. Sareng kudu nyaksian ka Kanjeng Nabi bahwasana eta teh utusan Gusti anu diwajibkeun kudu ditaati kana sadaya ajaran Kanjeng Nabi. Ari rukun anu nomer kadua nyaeta salat anu 5 waktu nami damelna kudu tepat waktuna mun henteu tepat disiksa anu nyata. Ari rukun anu nomer katiluna nyaeta mayar zakat dina waktuna. Aya zakat fitrah jeung zakat malna ngarah bersih diri rejeung hartana. Ari rukun anu nomer kaopatna puasa Ramadan pinu berkahna puasa wajibna rejeung sunahna pidamel ku anjeun ngarah lebet surga. Ari rukun anu nomer kalimana ibadah haji pikeun jalma kaduga di jalana sareng dina hartana tujuan ridho Allah anu utama.